Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika badana bada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanqalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamqati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hayu urang babarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu tos masihan mambirang-birang kanikmatan ka urang, terutama nikmat iman sanareng Islam dibarengan ku nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah dina kesempatan ayeuna dina saat ayeuna urang masih dipasihan panjang umur, dipasihan kesehatan, dipasihan kekuatan, sehingga urang tiasa ngalangkahkeun dua sampean urang nyaeta ti
bumina masing-masing tujuanana ka majelis ta'lim nyaeta tolab ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpakeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taila ka para keluargana, para sahabatna, teka kantun ka urang salaku umatna anu pang mudah-mudahan urang sadayana kenging safaatil uzma ke dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina pangaosan urang nyaeta non ya urang nincekan dina bulan haji. Alhamdulillah dina petingan ayeuna urang nincekan kana tanggal 7 benar mun teu salah nanggal keunana poe naon cenah poe Sabtu berarti Sabtu ka Sabtu isukan tanggal 8. Ayo kira-kira ya ibu-ibu atau bapak-bapak masih paruasa kene masih bapak-bapak masih paruasa masih. Aduh, teu sapoe-poe acan bapak-bapak mah. Ibu-ibu kumaha masih pararuasa? Masih alhamdulillah. Emang dina bidang naon begeh kabegeh eleh kusaha? Dina bidang naon bege eleh pokona mah ku ibu-ibu nu ngaji pangrajina saha ibu anu rajin salat saha ibu-ibu aju nu rajin puasa saha ibu-ibu keneh bae nya. Anu hadiran kiai kakaler jeung kakidul nu rajin saha ibu-ibu kabeh. Hadiran kiai nu loba ibu-ibu dina pengajian ibu-ibu ari poe Kemis jeung poe Salasa ge nu loba ibu-ibu keneh bae didukung ku salakina. Bener tak? Didukung ku salakina. Ibu-ibu moal semata-mata eta naon ngaharepan eta ngaji kadinya malulu ya, kadinya deui teu jadi masalah lah. Eta mah urang hitung-hitung naon, hitung-hitung ngingetin awak orang masing-masing. Lair hartina iya sundar sindir atau lain artina sunggang singgung atau iya manon ya orang mah keur ngaji iyalah gitu. Ngingetin sebab naon orang ngaran-ngaran jalema Islam jeung Islam, jalema mukmin jeung mukmin, orang kudu saling naon, saling ngingetkeun, saling elingkeun gitu. Eta ngaranana tah kewajiban mukmin jeung mukmin, Islam jeung Islam. Dina kaistimewaan
dina keistimewaan puasa di bulan haji anu sakitu gede ganjaranana, anu sakitu naon ye loba kapadilahan di tanggal hiji, tanggal 2, tanggal 3, bahkan anu masih keneh puasa keur beurang geus meunang genep poe. Bener teu? Bener, geus menang genep poe, isukan menang 7 poe lamun puasa tetep bae teu puasa mah teu menang hiji-hiji acan nya, anu puasa mah isukan menang 7. Taya keneh waktu anu encan menang hiji-hiji acan puasa terjadi masalah isukan. Lah kula mah isukan masih sibuk keneh bae. Can bisa keneh bae nya. Can bisa keneh bae ngalaksanakeun ibadah puasa sunnah di bulan haji. Lah kula menek tanggal 8 bae. Tanggal 8 berarti poe naon? Poe Sabtu kebenaran jenala kula mandek nembakna non ya puasa tarwiyah lain puasa naon? Lain puasa awas ulah salah denge. Dina tanggal 8 eta di ngaranan puasa tarwiyah dina bulan haji ulah puasa binawiyah lainnya aya sing ade ulah salah denge ulah anu ngaranna masih non ya hampir mirip eta sing ade ulah salah denge. Ieu mah puasa dina tanggal 8 bulan haji di ngaranan puasa tarwiyah. Kumaha istimewan dina puasa tarwiyah lah urang menek nembak puasa tarwiyah be tanggal 8 sing goreng ganjaranana eta gedena kumaha eta kabeh henteu aya ganjaran anu nyahueun kana ganjaran poe tarwiyah tanggal 8 nyaeta ganjaranna gede jasa tapi anu nyarahun kabehan ge nyaeta illallah kecuali Allah. Hanya Allah anu nyahueun naon ye ganjaranana puasa tarwiyah di tanggal 8 bulan haji. Teu dibejakeun ganjaran kumaha henteu eueuh nu nyaho hiji ge kecuali hanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anu nyahoeun anu bakal mere hadiah ka urang engke ngaganjar puasa dina tanggal 8 bulan haji aya tanggal 9 deui ngadon deui ngaranan poe naon? Poe Arfah. Eta ge sarua deui urang puasa Arfah tanggal 9. Ganjaranana kumaha? Ganjaranana eta ge sarua gede jasa. Ganjaranana urang eta bakal dihampura dosa, dilebur dosa urang sataun ka hareup, sataun anu geus kaliwat, sataun anu geus kaliwat, sataun anu bakal datang dosa urang eta dihampura ku Gusti Allah ku gara-gara urang puasa tanggal 9 di bulan haji anu dingaranan
puasa Arfah itunya anu encan ngalaksanakeun ibadah atawa ngalaksanakeun puasa sunnah di bulan haji masih keneh aya naon, masih keneh aya waktu, masih keneh aya kesempatan. Sanajan urang mah teu mulayan ti naon, ti mulayan ti tanggal hiji datang ka kuari nya ari ka ibu-ibu onaman kula manggeus percaya kabeh ge mulai ti tanggal hiji datang ka keur beurang masih pararuasa keneh. Tapi lamun kula nanya-nanya ka kaum bapak-bapak teu yakin ya, teu yakin asana. Paling aya kasepuhan urang Abah Ahmad anu getol ya, ari karak model Mang Udin mah asa-asana ya. Tapi sanajan gitu ge urang hayu beunangkeun puasa naon, puasa tarwiyah jeung arpa eta ganjaran gede jasa. Geus mah ganjaran tadi kanyahokeun ku Gusti Allah, hanya anu nyaho Gusti Allah jeung dina poe arpana sataun ka hareup bakal dihampura dosa urang, dilebur dosa orang, jeung sataun ka tukang urang ngalaksanakeun dosa ka Gusti Allah dilebur deui dosa urang ku Gusti Allah ku gara-gara ngalaksanakeun puasa sunnah dina poe Arfah. Bahkan di dieu sabagian menurut kitab Syifaa'us Syarif qala ba'dul ulama iman soma hazihil ayyama akramahullahu bi'asyarati asya'a. Cek sabagian para ulama sahaja lemana anu puasa dina poe naon ya, dina poe sababaraha poe dina bulan naon, bulan haji akramahullahu bi'asyarati asya'a, maka Allah bakal ngamulyakeun ka eta hiji jelema ku 10 macam perkara. Jelema anu ngajalankeun puasa sunnah dina bulan haji bakal dimulyakeun ku 10 macam kamulyaan ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung bagi jelema anu ngalaksanakeun naon, ngalaksanakeun ibadah puasa naon sih kamulyaan anu dibikeun ka eta jelema ku Gusti Allah. Kahiji kamulyaan anu dibikeun ka eta jelema anu ngalaksanakeun ibadah puasa dina bulan haji, kahiji nyaeta al barokatu fi umurihi, bakal dibere kaberkahan, bakal dibere kabarokahan ku Gusti Allah fi umurihi dina umurna eta jelema. Puasa dina bulan haji bakal dibarokahkeun fi umurihi dina umurna. Emang dina masalah umur aya nu barokah aya nu henteu? Benar. Anu barokah nu kumaha? Anu barokah teh umur urang kieu. Lamun urang dibere kabarokahan dina umur urang, iya awak urang diajak ibadah nate henteu gati. Awak urang diajak salat henteu ngabetot. Awak urang diajak sedekah merean. Awak urang diajak naon deui, diajak ngaji hampang awak. Awak urang diajak Jumat daikeun jasa.
eta nu dingaranan non ya umur anu barokah. Selama orang masih diberi panjang umur ku Gusti Allah, eta jelema hanya non ya ka ibadah ka Gusti Allah teh henteu dibere sangheut, henteu dibere naon, henteu dibere gati, teu dibere naon deui alasan atawa sangheut we pokona mah. Eta ngaranna naon? Ngaranna urang dibere umur anu barokah. Jadi urang lobakeun ngadoa ka Gusti Allah minta panjang umur anu barokah. Ulah minta umur anu sarakah. Ari umur nu sarakah kumaha? Awak ieu pan dibere seger bae, dibere panjang umur ku Gusti Allah, tinggung ora datang ka kolot eta pagaweanana naon? Hanya nyia-nyiakeun waktu, hanya nyia-nyiakeun umurna. Awak diajak sholat teu daek, diajak ngaji teu daek, diajak ngahadiran kiai teu daek. Eta berarti orang diberi panjang umur anu teu barokah. Si awak teu daikeun diajak naon? Diajak nyieun kabagusan. Si awak teu daikeun diajak kana ibadah. Mantak sakali deui orang minta ka Gusti Allah panjang umur anu barokah. Barokah mah pokona manggeus hebat. Tak jadi keistimewaan balasan ti Gusti Allah, hiji jelema nu bakal diberi kamuliaan ku Gusti Allah anu ngalaksanakeun puasa sunnah dina bulan haji eta bakal dibarokahkeun umurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. La isukan mandak puasa janalah ya haran amat kana naon ya kana balasanana. Iya haran amat karena ganjaran anak Mang Udin isukan asana puasa asana isukan wa ziyadatu fi malihi. Kaduana balasan ti Gusti Allah bagi jelema anu sok ngalaksanakeun puasa dina bulan haji teh wa ziyadatu fi malihi, bakal dibere leuwih fi malihi dina hartana. Lamun teh mah tukang usaha insyaallah dibere babari usahana. Lamun teh mah tukang tani insyaallah bakal dibere naon? Dibere leuwih dina masalah tanina. Wa ziyadatu fi malihi, bakal dibere leuwih, bakal ditambah ku Gusti Allah dina hartana bakal dibere leuwih ku Gusti Allah, bakal ditambah. Tadina boga sapeda insyaallah anu rajin ngalaksanakeun puasa sunnah dina bulan haji bakal di non ya sanggeusna boga sapeda bakal boga motor, sebab bakal ditambah rezekina. Anu boga motor hiji insyaallah bakal ditambah ku Gusti Allah jadi sabaraha? Jadi 2. Atuh ieu ngadoa ieu urang nya daripada urang boga motor cenah sana aing ka hareup mah boga sapeda ya. Ulah ari ngadoa mah anu naon? Berangen-angen mah anu luhur. Tapi urang bari di dasaran ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Katiluna wa khidzu fi iyalihi,
dibere kamuliaan ku Gusti Allah jelema anu sok ngalaksanakeun puasa sunnah dina bulan haji teh bakal diraksa, dijaga, disalametkeun fi iyalihi dina keluargana, anakna, pamajikanana, minantu, incu kabeh bakal disalametkeun, bakal diraksa ku Gusti Allah. Untung teh, untung bakal diraksa segala-galana, bakal disalametkeun segala-galana bagi jelema anu sok ngalaksanakeun puasa sunnah di bulan haji. Ye cek omongan para ulama. Saterusna kaofatna wa takfiru li sayyiatihi, bakal dinan ya, bakal dilebur, bakal dikifaratan li sayyiatihi dina kagorengan eta jelema, bakal dikosongkeun ku Gusti Allah, dilebur kagorengan kasalahan eta jelema anu ngalaksanakeun ibadah puasa sunnah dina bulan haji teh, kasalahan bakal dihapus ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung teh wa tadiful hasanatihi. Saterusna anu kalima kamuliaan anu bakal dibikeun ka eta jelema anu ngalaksanakeun puasa sunnah, bakal dilipat gandakeun li hasanatihi dina kabagusan kelakuan kebagusanana. Kebagusan eta jalma bakal lipat gandakeun ku Gusti Allah balasanana. Ibadah sedekah bakal lipat gandakeun ganjaranana. Ajuna andai nyieun kalakuan anu bagus jeung papada jeung sasama, eta bakal balasana bakal lipat gandakeun ku Gusti Allah ku gara-gara eta jalma ngalaksanakeun puasa sunnah di bulan haji. Untung teh, untung anu ngalaksanakeun puasa ma alhamdulillah ya keur naon ya, keur panen ganjaran. Tinggal nini ben untuk puasa menang, nini menang kuatan nini jeung nu gagah mah menang dua doang, nini macan eureunnan. Terus saterusna wa tashilu li sakarati mautihi, kamuliaan anu bakal dibikeun ku Gusti Allah ka eta jalema anu ngalaksanakeun puasa sunnah dina bulan haji teh, bakal tashilu li sakarati mautihi, bakal digampangkeun ketika urang ngahareupan sakaratul maut, ketika urang geus titik tulis nyaeta kanan ya ka waktuna urang maot, ketika sakaratul maut eta bakal dibere gampang ku Gusti Allah. Moal sakarat maut moal sampai poean, moal sampai minggu-mingguan sakarat maut sakedeung dibere gampang ku Gusti Allah. Sebabna sakarat maut eta bermacam-macam, aya anu babari, aya anu naon, aya anu
anu saminggu, aya nu 10 poe, aya nu tengah bulan, aya nu sabulan sakarat maut. Eta tergantung amalna masing-masing. Tapi insyaallah bagi jelema anu sok ngalaksanakeun puasa sunnah di bulan haji teh bakal digampangkeun nyatana ketika ngahareupan sakarat maut. Mudah-mudahan begitunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebab naon ngaran sakara-sakareta sakarun mabok. Jalma anu sakarat maut mah sarua jeung jalma mabok. Henteu sadar, henteu ingat kana naon, henteu ingat ka motor, henteu ingat ka mobil, teu ingat ka imah gedong, teu ingat ka sawah loba, teu ingat ka saha, ka salaki anu kasep, teu ingat ka pamajikan anu geulis. Bi kira-kira ieu kula sahaya? Kula sahaya? Kanyawan batur keurnaon, keurnahan sakarat maut ditanyaan saha itunya ulah kitu. Jadi jelema nu keur sakarat maut mah hayu bantuan ku urang muji, dibantuan ku urang nyaeta zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, tuntun 2 kalimat syahadat, lafaz tauhid, tungtun ku urang diceuli katuhu jeung diceuli kenca, ulah ditanyaan ieu tenget dieu tenget teh ka kula. Kira-kira bah sawah nu belah karet jeung kulanya atau itu motor nu anyar kene jeung si bungsu bela jeung si bungsu henti cek dulur anu sejen teh si bungsu mah menang imah nya perebut di dinya kene. Kanyawan kolotna keur naon? Keur sakaratul maut perebut naon? Perebut pakaian. Hajuna mah nyana neuk maut teu jadi. Enggeus naon yang geus lelah misalnya enggeus ngalehek bae barang anakna perebut pakaian atunya na hudang deui teu jadilah aing. Jaeta naon? Jaeta perebut pakaian ulah. Jadi untung bagi jelema anu ngalaksanakeun puasa sunnah di bulan haji bakal digampangkeun ketika datang sakaratil maut. Saterusna wadiya uli zulumati qabrihi, janggeusna sakarat maut digampangkeun ku Gusti Allah. Panarinu geus maut mah diasupeunana ka mana? Ka kuburan tak ka jero gudang. Ari anu geus ninggal mapan biasana masuk naon? Dikuburkeun. Tah di kuburan kira-kira lampuna sabaraha watt? Aya lampuan eueuh. Asana aja eueuh lampuan di jero kuburan mah. Ya. Eueuh lampuan lamun ku urang dibayangkeun ku ari ku urang secara naon ya, secara akal sehat, akal normal urang sok mikiran teu beuing isuk-isuk ya bari naon, bari ngopi lalaki teh gitunya bari ngarokok. Urang ngabayangkeun kumaha lamun aing maot diasupkeun ka jero kuburan,
di jero kuburan indek saha nu ngabaturan nya indek saha nu ngabaturan ulah-ulah di jero kuburan ya aing di luhur kuburan ge teu wani nya ulah-ulah jero kuburan di luar bae di luhureun kuburan sorangan teu wani kudu aya baturan bae komo di jero kuburan nyana ndek minta tulung ka saha kuari mah urang teu wani boga nganganan ya boga sifat urang hate teh rada ngageter bae teu maido kanu borangan mengageter bae hatena ngaleper bae teu meunang naon ya teu meunang ngadenge aya nu ninggal geus selain deui kitu nya sebab urang hate urangna leutik eta lamun dikoreksi ke urang emang pernah manggihan bobongkong ya can pernah geus kapergok emang besingan urang keur lumpat ngeunegok dahareupeun urang kaget sampai kabayang-bayangkeun sampai kuari misalnya borangan ya henteu can pernah haju naon anu dipake boranganana itunya janan ja makhluk anu pangmulya-mulyana nyaeta manusia makhluk anu pangmulya-mulyana manusia mentak urang ulah sieun ka naon ulah sieun ka bongkong ulah sieun ka pocong ulah sieun ka naon ka juri gula sebab nyana teh di bawah kemuliaan orang adapun kurang di ada-ada adapun kurang di jieun-jieun atuh nyana mah tambah gagah nya tambah gagah ieu di dieu kaistimewaan kemuliaan anu dibikeun ka urang anu sok ngalaksanakeun puasa dina bulan haji teh sing horeng cek naon ya cek para ulama teh wadiya uli zulumati qabrihi bakal dibere caang bakal dicaangan baal nyaangan eta li zulumati qabrihi dina poekna kuburan jarona poe urang rugap ragap ka dieu ka ditu misalnya ieu naon ieu sing horeng manaon tataban nya ditekel urang tataban ieu tataban poek di jero kuburan aju urang dek ngawea ka saha jan teh dititipan naon jadi titipan HP nya mikiran karake orang mikiranan ya mikiran iya di mana ajeuna mah kaburu datang malaikat naon nyaeta malaikat mungkar jeung nakir tapi samemeh naon samemeh datang malaikat mungkar nakir teh eta aya malaikat naon cenah malaikat rumah kadatangan ka hiji makhluk urang hiji kadatangan ku jelema kasep jelema geulis lamun di kuburan orang kadatangan jelema kasep jeung jelema geulis berarti ieu urang bakal selamat naon sababna pan ketika orang culak cile kadatangan lamun lalaki teh ieu kadatangan jelema kasep amat nya ditanya pan ke orang ari anjeun saha cimanya cenah cek lalaki anu kasep teh anu nyamperkeun ka urang di jero kuburan teu kenal ka kula cek lalaki eta manyang teu kenal ka kula pan kula teh salat anjeun pan kula teh puasa anjeun
pan kula teh sedekah anjeun eta amal perbuatan urang anu bagus bakal ngarupakeun naon ya, ngarupakeun hiji naon ya, hiji jelema anu berupa kasep. Tapi sabalikna urang ketika disampeurkeun ku jelema naon yo pang jore-jorena jelema geus mah jore, geus mah misalna jore bau segala dek saha eta dek dibaturan kuno kitu nya bau nya jore nya hangit. Ditanya ke orang, tetap ditanya ari anjeun saha, nyana ngomongna kosnu tadi manyan teu kenal. Pan ieu amal perbuatan anjeun ketika di naon, ketika di alam dunia emang amal perbuatan naon, anjeun teu daek salat, teu daek puasa, teu daek ngazakat, teu daek naon deui, teu daek ngaji, aju teu daek sedekah. Aya sedekah misalna ieu ngeungeupul duit mah loba anu dibikeun mah pangleutikna kapaksa kitu nya. Jadi untung bagi jelema anu sok ngalaksanakeun puasa sunnah di bulan haji teh nyaeta bakal naon, bakal dicaangkeun dina kuburanana. Saterusna wataskilu limizanihi bakal dibenon ya diberatkeun dina timbanganana. Timbanganana di mana? Di lapak tadi mana? Berat timbanganana. Limizanihi dina timbanganana urang ketika engke dina poe kiamat tenang mangudin timbanganana bakal beratna kana naon? Karena kebagusan, lobaan kebagusan timbangan ngogetruk geus teu terobah deui, henteu enjot-enjotan deui eta timbangan. Kaberatan naon? Kaberatan ke kabagusan, lain kaberatan ka gorengan, lain kabagusan. Oh geus nonggeng-nonggeng eta nya timbangan terobah deui, berarti insyaallah eta urang lamun kitu kaberatan dina masalah kabagusan eta bakal selamat. Wan najatu min darokatihi urang bakal disalamatkeun di narakana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang geus disalamatkeun di neraka, lumpatna ka mana? Bakalna lumpatna ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung tata, untung jasa. Lamun hiji jalema geus disalametkeun, hiji jalema disalamatkeun di naon? Di narakana Allah, berarti orang wajib asup ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir di dia wasu'udu ala darajatihi, kemuliaan anu bakal dibikeun ka eta jelema anu sok ngalaksanakeun puasa sunnah dina bulan haji teh bakal dinaon ye, bakal ditaekeun naonna, bakal diangkat ala darajatihi, bakal diangkat derajatna. Kusaha diangkat derajatna ku Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lamun Allah hendak ngangkat derajat hiji manusia, lamun Allah hendak ngangkat derajat orang moal aya nu bisa ngajagaan, sanajan ieu dihujat, sanajan dipitnah kieu kitu, ari Allah hendak ngangkat derajat ka urang mah moal aya nu bisa ngajagaan, tetep eta jelema bakal mulia, bakal naon ya, tetep eta jelema bakal naon, bakal aya di luhur pangkatna ku sebab saha nu ngajaminna, sebab anu ngangkatna Gusti Allah. Untung teh, untung bagi jelema anu ngalaksanakeun puasa sunnah dina bulan haji teh untung. Aju kumaha ieu kula macan hiji-hiji acan. Can hiji-hiji acan umpama ngalaksanakeun puasa terjadi masalah, masih kene aya waktu. Isukan aya kene aya. Isukan ka-7, ka-8, ka-9, ka-10 mah ulah. Ka-10 mah sanajan hobi jasa eta resep jasa kaganjaran puasa dina bulan haji tanggal 10 mah ulah. Sebab poean naon? Poean nahar, poean lebaran. Poean lebaran mah teu meunang, urang teu meunang puasa hukumna haram. Sanajan urang resep jasa ge ulah, kudu buka dina bulan dina tanggal 10 mah. Lamun boga mah dina tanggal 10 eta urang kudu naon? Kudu ngalaksanakeun korban. Nah, cenah kula manaon ya kebo teu kabeuli ja. Embe teu kabeuli, sapi teu kabeuli, aju korban mamang, korban sih korban naon tak kuari. Aju nyarahuan bae ibu-ibu mah korban perasaan cenah. Geus ulah laleb-laleb. Kege aya anu korban di urang ya. Teu boga embe mah atuh soang habak 10 mah. Teu boga soang mah atuh bebek jago nya karak 60 mah. Soang teu boga, bebek teu boga, ajuna mangalamun nya. Tadi cenah cek ibu-ibu korban perasaan. Ulah perasaan mau ulah sik dikorban-korbankeun. Besingan naon? Kebal-kebal besingan besingan murian. Jadi wasu'udu ala darajatihi, bagi jelema terakhir bakal dimuliakeun ku Gusti Allah, bakal diangkat darajatna eta jelema hayang diangkat derajat ku Gusti Allah. Hayang bong, lamun hayang diangkat derajat ku Gusti Allah, turutkeun parentahna, jauhan laranganana, insyaallah derajat orang diluhurkeun ku Gusti Allah. Insyaallah derajat orang bakal diangkat ku Gusti Allah tanpa naon ya, tanpa aya halang ti jalema-jalema anu sakirana ieu teu cocok ka urang, teresepeun ka urang, tetep ari Allah ngangkat derajat mah tetep urang bakal naon ya, naik pangkat ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin pangosan orang hanya sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna, jeung pang mudah-mudahan naon anu diaji babarengan ku urang dijadikeun hidayah ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, pikeun nambahan atau memperdalam ilmu orang nyaeta seetik demi seetik tadina orang tenyaho kebal-kebal mah tambah naon ya,
tambahnya hokana hukum-hukum Allah. Tasakitu tikula kurang lawinan nyun kenda hampura hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.